Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi sareng eta pikeun i'rab khafad salasu alamatin ari tilu tanda. Al kasratu tegesna kasrah, wal ya'u sareng ya, wal fathatu sareng fathah. Fa ammal kasratu maka adapun ari kasrah, fatakunu maka eta jadi kasrah, alamatan eta tanda, lil khafdi pikeun khafad, fi salasati mawadhi'a dina tilu tempat. Fil ismil mufradi dina isim mufrad, al munsorifi anu bertanwin, wa jam'i taksiri sareng jama' taksir, al munsorifi anu bertanwin, wa jam'il muannatsis salimi sareng dina jama' muannas salim. Ayeuna mah mengenai khafad, walil khafdi salasu alamatin. Khafad mah ngabogaan tilu ciri, tilu tanda. Nyaeta kasroh ya sareng fathah. Anu kahiji kasroh, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Adapun kasroh mah jadi tanda khafadna teh dina tilu tempat. Anu kahiji fil ismil mufradil munsorifi, isim mufrad munsorif, isim mufrad bertanwin. Contohna kitabun, kitaban, kitabin. Tayina jadi contohna kitabin. Pan kitabin teh isim, tanda isimna tanwin, isim mufrad. Ta tanda khafadna teh ku kasrah. Misalna nya dina contoh li kitabin, li kitabin. Wa jam'i taksiril munsarang kadua dina jama' taksir munsorif, jama' taksir anu bertanwin. Contohna misalna nya babun jamana naon? Babun abwabun. Babun satu naon? Satu pintu, abwabun beberapa pintu. Talamun eukeur khafad maka tanda operandi ku naon? Ku kasroh nya, ku kasroh. Maka bi abwabin. Wa jam'il muannatsis salimi sareng katilu dina jama' muannas salim, dina jama' muannas salim, jama' kapanan
seueurnya muannas awewe. Contohna muslimatun bimuslimatin. Bimuslimatin. Taina sing emutnya daina matos lengkap misalnya. Isim mufrad tanda ropana kunaon? Isim mufrad munsharif kudoma nya. Nasobna ku fathah. Taina khopadna kunaon? Ku kasroh. Nah, jadi secara lengkap misalnya dina contohnya Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Nah, jadi dun dan dinnya jelaskan. Taina jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif tanda ropana kunaon? Kudoma. Nasobna ku fathah. Ta dina tanda ropana kunaon? Ku kasroh. Misalnya ayeuna baitun kan. Baitun jamak taksirna buyutun. Baitun satu rumah, buyutun beberapa rumah. Taina contohna misalnya rajulun jamana naon? Rijalun. Nah, rajulun seorang laki, rijalun beberapa laki. Ja'a rijalun. Ja'a rijalun. Ra'aitu rijalan. Marartu birijalin. Lun, lan, lin. Nah itu. Aina jama muannas salim. Tanda ropana kudoma. Nasobna ku fathah. Khopadna ku kasroh. Misalna hindun. Nah, hindun jamana kumaha? Hindatun. Hindatun, hindun seorang hindun, hindatun beberapa hindun. Taina dina jama muannas salim kapan tanda naonana? Tanda ropana kunaon? Kudoma nya, kudoma. Nasobna ku kasrohnya. Tanda ropana kunaon di? Ku kasroh. Tuh, jadi tanda nasob jeung khopadna kunaon? Ku kasroh. Misalnya nun metea kan Ja'at hindatun, Ra'aitu hindatin, Marartu bihindatin. Jadi tun, tin, tin. Nah itu. Wa ammal ya'u sarang adapun ari iya patakunu maka eta jadi iya alamatan eta tanda lil khofdi pikeun khofad fi salasati mawadi'a dina tilu tempat fil asma'il khamsati dina isim-isim anu 5 wa tasniyati sareng dina isim tasniyah wal jam'i sareng dina jamak muzakkar salim. Taina nu kadua nu ditandai khofad kunaon teh? Ku kasroh teh. Nya.
aya tilu. Wa ammal ya'u patakunu alamatanil hobdi nu ditandai hopadna kunaon ku ya gitu. Ku ya aya sabariji aya tilu nu ditandai hopad ku iya. Nu kahijina fil asma'il khamsati dina isim-isim anu 5. Emut isim nu 5 teh abun, ahun, hamun, hamun, pudu. Ropana kan kamari kunaon? Ku wawunya. Nasobna kunaon? Ku alif. Hopadna non dina hopadna ayeuna kunaon? Ku ya. Misalna abun, abuka, abuka, abaka, abika. Ahun, ahuka, ahoka, akhika. Tuhnya. Jadi ja'a abuka, ro'aitu abaka, marortu bi abika. Taeta isim anu 5. Wa tasniyati dina isim tasniyah. Isim tasniyah ropa kunaon? Ku alif. Ta dina nasob sareng hopad kunaon? Ku iya. Ya, nasob jeung hopadna ku iya. Misalna Zaidun jadi kumaha? Zaidun, Zaidani, Zaidaini, Bizaidaini. Zaidani, Zaidaini, Bizaidaini. Nasihun, Nasihani, Nasihaini, Binasihaini. Tanu katilu nu ditandai hopad ku kasrah teh naon? Kunaon? Fathahnya. Ku iya nya, nya ku iya. Nu ditandai hopad ku iya teh nyaeta dina jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Dina ropana kunaon jama mudzakkar salim teh? Ku wau. Nasob sarang hopad kunaon? Ku iya. Misalna nasirun. Ok nasirun jama mudzakkar salimkeun. Jamakeun. Nasiruna, nasirina, binasirina. Jadi bedana antara tasnya jeung jama teh dina tasnya mah kapan? Barisna teh patahnya. Patahkeun kitu memeh iya teh, memeh iya teh. Dina jama mudzakkar salim mah memeh iya teh dinaonkeun? Dikasrahkeun itu nya, dikasrahkeun. Wa ammal fathatu sareng adapun ari fathah patakunu maka eta jadi fathah alamatan eta tanda lil khobdi pikeun i'rab hopad fil ismil ladzi layan sorifu dina isim anu teu bertanwin. Jadi ngan dina satempatnya ngan hiji anu ditandai naon? Hopad kunaon? Fathah. Misalna dina isim mufrad goer munsorif. Isim mufrad goer munsorif. Isim mufrad anu teu bertanwin. Ahmadu, Ahmada, bi Ahmada. Jadi ropana kunaon? Ku doma, nasob ku fathah, hopad ge kunaon? Ku fathah. Ahmadu, Ahmada, li Ahmada.
Aina Makkah, Makkatu, Makkata, bi Makkata. Wallahu alam bisawab.